Munder genjer sakalian ngana tutut mempengkarek panen sawahna samemeh dipacul lumayan keing sawadah carang ageng kanggo nyelangan meser sayur poe ayeuna. Ieu teh sabenerna mah tos aya tabuh 10-an cuman cuacana teh teu panas janten masih keneh haneut-haneut ieu teh mun cekolot mah haleungheum cenah. Mempeng cuacana iuh jadi abdi teh langsung ka sawah bade ngunder genjer sakalian we bari milari tutut. Pan nya eta lamun panas moleret masuk hoream turun ka sawahna oge da geuninganan HP na ge sami pami kapanasan masuk rieuteun. Atuh da ayeuna mah lamun aktivitas nanaon hek teh divideokeun teh sok asa ayan kurang gitu. Tah di dieu teh si tututna oge seueur da meureunana jantos siang oge cuacana teu panas jadi masih keneh balata. Meuni resep we ieu teh nyomotan teh teu ka mana-mana ngagunuk di dieu tinggal nyomotan we terus. Saking fokusna kana tutut nepikeun ka pohokana genjer ayeuna mah urang ngalaan heula we tutut engkin we genjerna mah. Ari abdi mah biasa wae kana tutut teh cuman resep ngalana ngan inget si Hana we resep pisan kana tutut teh sok alim eureun namun mam teh jadi we ayeuna ge semangat ngalanana teh. Anu paling males teh masakna padahal mah teu bangga masakna teh tibang dikulubkeun hungkul bari jeung teu lila deui. Nganya eta da hoream komo lamun ngahuapanna mah teu eureun-eureun teh encan seep masih tututna hayo we kudu dihuapan. Lumayan geuning alhamdulillah genjerna kenging seueur tututna oge kenging seueur. Di dieu oge ecingna teh seueur cuman aralit bangga engkin pami ngabersihanana teh leuk-leuk mending ieu we genjer anu babari. Da genjer oge ieu teh pami seueur-seueur teuing mah moal ka emma matakan ayeuna mah ngalana kanggo sakali masak we kanggo si mama sareng kanggo abdi engkin teh bade diduakeun. Alhamdulillah sakieu seueur si tututna sareng si genjerna teh urang langsung we uwih tapi ningali genjerna hararejo keneh ngarora keneh ada kabita keneh matakan dipetikan we terus bari liwat. Hayu ayeuna mah geura naek kana galengan urang enggal-enggal uwih mempeng si hanana bobo keneh urang langsung cuci genjerna sareng si tututna kan masih keneh seueur ieu teh cabakeun teh encan nyuci acukna encan ibakna jadi engkin si Hana gugah teh entos sadayana beres we. Tah ieu abdi nyuci genjer sareng tututna langsung di bumi si mamah dan nyaeta pan dipasakna ge bade di dieu diteun si mamah kan datos babaraha hari abdi teh nginep di dieu. Bari jeung enakeun oge di dieu nyucinana teh pan caina ageng ngagolontor janten babari bersih si tututna ge menikat kanal kieu taneuh sareng lukutna teh entos babaraha kali ngageroh masih keneh kotor keneh. Tapi teu lami oge tos bersih we si tututna teh taku abdi teh ieu bade dikeuman heula meunang sawengi mah abe si taneuhna teh bararijil. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna libur heula meser sayur kan atos gaduh genjer sawadah carang.